Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, wilujeng patepang deui sareng simkuring Abah Aro dina acara kuliner budak Nyunda. Kalersan simkuring ayeuna nuju aya di daerah wisata kuliner masakan khas Sunda. Nah, kalersan simkuring ayeuna aya di warung Sindang heula. Mangga ka pawargi sadaya hayu urang kuningakeun aya naon wae di lebat warung Sindang heula, aya pasakan khas Sunda wae. Naon? Hayu sadayana mangga. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Teh punten kawango. Ieu kalsan tepangkeun simkuring Abah Aro di Bumi Budak Nyunda. Kalsan menuju aya acara kanggo liputan pasakan khas Sunda. Alhamdulillah ieu kalsan simkuring aya di warung Sindang heula. Punten sareng saha Pak? Ibu Ayi. Oh, Ibu Ayi. Mohon tah pawargi sadaya kalsan ieu Ibu Ayi anu di warung Sindang heula. Simkuring enak bade nguningakeun sababaraha pasakan khas Sunda nu aya di warung Sindang heula. Aya naon wae teh tadi? Pepes ayam, pepes peda, pepes jamal, Pepes khusus. pepes teh pais pepesnya. Oh, pais lagi. Pepes teh pais. Pepes jamur, tahu. Oh. Pepes oncom. Tah, aya pepes oncom Pepes cenah. jamal. Nah, Mana pepes oncom teh? Iya, poinnya. jamur. Pawargi ieu namina pais oncom, tanapi pepes oncom. Karesepna orang Sunda ieu pais oncom. Ieu pais oncomna hiji. Ya, Nah, alhamdulillah. Ieu naon perkedelnya? kentang. Oh, iya perkedel kentang. Nah, iya perkedel kentang. Hiji. Mas. Naon deui nya? Aya lauk mas? Oh ya, pepes. Oh. Dari mana? Nah, Iya. iya. Ieu lauk mas. Kalau lagi sadaya ieu pais lauk. Simkuring kalsan resepna teh anu di pais-pais. Pais oncom, pais lauk, disarangan oge ku perkedel kentang. Mohon sakieu wae panginten sementawis. Ya. Tak seueur pawargi sadayanya. Pasakan-pasakan khas Sunda aya perkedel kentang, aya tahu, aya pais khusus, pais tahu, pais jamur, oge pais oncom. Sakitu wae panginten sementawis urang cobian naon anu tadi kusim kering dipesan mangga urang cobian raosan kumaha raosna masakan khas Sunda. Para wargi sadaya, alhamdulillah ieu anu kusim kuring tadi dipesan atau serengse diolah urang cobi bukanya para wargi sadaya. Ieu naon wae cenah ieu nu di buleun ku daun teh ieu. Ya. Oh, pais oncom tah. Ieu pais oncom teh. Para wargi sadaya ieu namina pais oncom khas Sunda. Ya. Cing ieu nu hiji deui ieu. Nu di bulan ku daun ieu
naon cenah ieu tadi teh? Oh, pais lauk emas. Tah, iya mah pais lauk emas para wargi. Kayak orang cobiannya, iya pais lauk emas. Nah, iya perkedel kentang, oge teu hilap aya asin jamalna. Tah, ari khas Sunda mah kirang abdol, upami teu aya lalaban sareng sambal. Tah, ieu karasan lalapna aya bonteng, aya daun gedang, oge aya lenca, sareng aya lalap gitu. Nya. Tah sambalna ieu karasan sambal tomat, oge teu hilap sambal anu ladana nyata sambal tarasi. Nah ieu sambal tarasi. Tah nya ieu kanggo sanguna kalasan ieu sanguna sangu hideung. Sangu anu seueur karbohidratna nya. Tah. Kurang cobian ieu nya sadaya pawargi cobian. Ieu pais lauk emas. Pais lauk emas. Ieu anu tadi pais oncom. Nah, pais oncom. Ieu perkedel kentang oge teu hilap asin jamal. Dan cobian para wargi sadaya. Nah, ieu oncomna heula nya, ieu oncom. Oncom, pais oncom. Cobiannya. Nikmat. Karaos pisan, ya. Oncomna gurih. Rada aya lada-ladaan sakedik. Oge aya amisna. Ditambah ieu sanguna sangu hideung. Kalintang nikmatna pisan. Hilap. Lalap. Ieu. Cobian lalap sareng sambal tarasi. Oge sambal tomat. Ya. Anya ieu teh daun gedang heula para wargi cobiannya dicoelkeun kana sambal tarasi nya cobian mantep sambalna kentangna perkedel kentang mantep gurih nikmat. Ieu pais lauk cobian oge nya mantap mantap udah raos pisan. Tah para wargi sadaya ieu karasan pasakan-pasakan khas Sunda anu aya di rumah makan Sindang heula di Ibu Reni karasan anu ngajagina Teh Ayi itu. Bilih para wargi sadaya bade amengan nyobian ngaraosan pasakan khas Sunda nu aya di Pucut, mangga Sindang heula ka warung Saung Punclut, warung Sindang heula Ibu Reni. Mangga cobian raos pasakanna sareng pasakan anu nyunda. Mantap surantap, nikmat luar biasa.
paluargi sadaya ya tos bade saepnya alhamdulillah nikmat pisan ya pasakan khas Sunda teh tuh pais lauk oge kantun tulangna parawati nya perkedel oge kantun sakieu kantun dua huap deui cenah ieu nya hmm. hmm. Tuh. Kanggo panungtungan. Mantap surantap. Mantap surantap. Cah, para wargi sadaya. Tos saep nya. Sadayana tos ludes. Tah kedah kauninga oge pawargi sadaya ieu di daerah Punclut. Salain ti pasakana raraos oge suasanana anu raoseun. Suasana pemandangan nu raoseun, angin gelebug hilieu wirang gitu nya. Raoseun we pisan ieu suasana pemandangan. Tuh tah ieu dina tuang tadi tos lengse kantunnya ngaleutna simkuring bade pesen manawi aya dewegan di warung sindang heula ieu nya. Kira urang mangin. Teh Ayi aya dewegan. Alhamdulillah para wargi. Ini ngadamel hiji teh. Mohon. Hatur nuhun pisan teh Ayi nya. Alhamdulillah para wargi ya tadi tos tuang raos, pais lauk, asin jambal, terus pais oncom, oge sambal lalap, dilajeng ku ngaleutna dewegan. Dewegan ieu nya raos cai. Duh, tambih nikmatna ieu lah. Suasana angin gegelebugan nya. Tuang raos ditutup ku ngaleut dewegan caina. Duh, mantap pisan, mantap surantap pokona mah para wargi sadaya. Tah para wargi sadaya dicekapkeun sakitu bae tina acara kuliner budak Nyunda kali ieu. Insyaallah ke salajengna dina acara kuliner budak Nyunda nu salajengna insyaallah urang pilarian deui pasakan-pasakan atanapi kadaharan urang Sunda atanapi khas-khas Sunda gitunya. Dicekapkeun sakitu bae anu tiasa kapihatur ku simkuring hapunten samudaya kalepatan. Bilih aya cumarios tata titi bahasa anu kirang merenah hapuntenna pisan ka pawargi sadaya. Hatur nuhun satacana bilih aya saran atanapi masukan mangga engke di kantun di komen dina kolom komennya panginten. Hatur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.